maca sholawat tak jadi iksir. Masya Allah karing putra mama Satibi kanyahoan iksirna kumaha nyana deka kresek ka imah guru kula. Kemudian naik hartop pada tahun 82. Cak supir tetiasa jalan dia memargi jembatan anak nuju di dandosan tetiasa kedah jalan ka dieu bae cekang ieu tetiasa mobil teh di kadi itu dialihkeun jembatan anak jadi dandosan henteu ka dieu wae cak supir kumaha kajadianan terus datanglah ke jembatan. Begitu datang ke jembatan kan kieu bae mata teruskeun putus jembatan wios teraskeun wae ieu putus teraskeun teu nurut maneh teraskeun ngajungkel onam ieu abdi teruskeun supir. Bismillahirrahmanirrahim ieu malah geus meureun datang ka dieu umur caknya nanggeus lah maca lillah innalillahi ti heula bae innalillahi wa inna ilaihi rajiun naonan cekang teh ngaos kitu ieu pasti urang ngubrus can bogoh terus gas nu kenceng gas langsung digas ku nyana geus nyana ge peureum milu cara maksudna peureum teu peureum bae ngubrus ieu langsung set digas ku nyana set hiber mobil jadi iksir Masya Allah kan. Terus Bang geus lewat jembatan atos ngobrus henteu maneh maca innalillahi balikan deui atuh ya Karim datanglah ka keresek disambut singkuring sadaya-daya nyambut kedatangan Aang Nuh. Masya Allah Karim supirna teu bisa ditanya supir kunaon itu aduh manggi keanehan naon keanehan aya jelema kolot tawadu Haji Pendi ngaranna aduh Gusti caritakeun sakumaha tadi nun teu ngap-ngapan panjang napas panjang ka bagi ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Maha ngan kemodelan Aang Nuh disambut ku santri sanggeus disambut langsung sasalaman jeung rerencanganana guru simkuring ajengan Abdullah disebut ajengan Uyeh langsung sasalaman ngajak ke kamar dituturkeun ku ajengan imam jadi ngobrolna di kamar teu kadenge ku kabehan orenganan nyaritakeun iksir Masya Allah tah lamun urang kuari bisa ngawirid sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe Haji Sulaiman jadi iksur iksir. Nah kadanan urang cara Aang kadanan cara para aulia nusanes kadanan cara guru-guru urang atuh urang baca beta sholawat sapoe sapeting 444 siap masih lo pakai nih wae kumaha ji coba mencitkeun ji 444 atawa saminggu 4444 sapoe 444 geus jang Haji Pendi mah opat bae ngan diragakeun ka sumur iksir siapkeun tasbihna maca iksir maca sholawat Masya Allah jadi iksir urang ai keistimewaan di dunia mah bisa hiber dampak sancang sapatala nyebrang mobil bisa hiber jeung sajabana lah sapira dunia bakal ditinggalkeun ketika diasupkeun ka neraka tiis
moal panas. Jang nu maca sholawat kunaon jadi kieu budaknya. Aduh Gusti Allah lu agung uyuhan betah Haji Sulaiman boga babaturan kos gitu. Iksir kurang sering baca sholawat diasupkeun ka neraka misalnya moal panas sebab kurang jadi iksir ya karim eta nu paling penting mah eta ketika diasupkeun ka neraka nya nama seserian ditaranya ku kawan teh emang sia teu panas kitu cak cenah teh pan sia bisa teu panas kieu wallahu alam ya seuneu teu daekeun nyambar cenah ka aing mah keke boga rahasia naon sering maca sholawat waktu di duniana jadi teu panas pan atuh ka neraka atuh kudu maka surga sia kok bisa ka neraka ieu teh ya deuk nembongkeun sholawat ka istimewaanna asup ka neraka teu panas.